warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Seja kasanggakeun dina bidangan warta ku basa Sunda. Tangara Pasundan, edisi Minggu, Kaping 1 Maret 2026. Simkuring Syahwai Tani Putri, nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Tilu imah di Kabupaten Ciamis, katimpa longsor samemeh waktos buka puasa. Hujan deras nu ngaguyur Perum Garden Permatasari, Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, dina Minggu sore 1 Maret 2026. Nyababkeun tembok panahan taneuh di tukangan imah warga runtuh sarta longsor. Kejadian longsor lumangsung kira-kira tabuh genep sonten waktu Indonesia Barat. Nalika warga keriweuh nyiapkeun kadaharan buka puasa. Tilu imah anu ditempatan ku genep kapala kulawarga katarajang ku urugna taneuh. Bagian pawon jeung jaman ruksak, tembok rengat sarta warga kapaksa ngalungsur ka bumi baraya demi kasalamatan. Kapala palaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, ngabenerkeun musibah eta. Hujan deras turun ti mimiti tabuh 5 sonten waktu Indonesia Barat. Cai ngalimpas di lingkungan perumahan nepi ka ngabulakarkeun runtuhna tembok penahanan taneuh. Dumasar data BPBD, panjang tembok nu runtuh kurang leuwih 30 meter, kalayan jangkungna 10 meter. Sanajan kitu, teu aya korban jiwa dina kajadian ieu. 18 jiwa sementara ngalungsur ka bumi baraya. Nepi ka ayeuna, pihak BPBD masih ngalaksanakeun pananglutikan ganca jeung koordinasi jeung pamarentah satempat. Pikeun nangtukeun lengkap pananganan salajengna, warga ngaharepkeun aya perbaikan tembok panahan taneuh sarta bangunan imah anu ruksak. Sangkan kaayaan tiasa gancang pulih. Pamirsa Tangara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bahari. Seja ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten lenyapeuneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngokolakeun Tangara Pasundan, simkuring Syahwai Tani Putri, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.